kanggo pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang biasa di patepang sareng simkuring nyaeta Mutiara Rosmeida sareng Nita Sahara Meilani dina Warta Sunda. Pamirsa, dina danget ieu urang bade ngadungikeun warta ngeunaan tragedi tangkal beringin tumbang. Ninggang jamaah salat Idul Fitri nyebabkeun 2 jalma maut di Pemalang. Kajadian anu mantap kasediheun di alun-alun Pemalang. Tangkal beringin tumbang sarta ninggang jamaah nu rek ngalaksanakeun salat Idul Fitri di alun-alun Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nyebabkeun 2 jalma maut sarta belasan jalma anu sejen luka-luka. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario nyarioskeun aya 18 jamaah salat Id anu jadi korban dina kajadian eta. 2 maut sareng 2 korban kondisina kritis. Manehna ngajelaskeun yen kajadian eta teh terjadi waktu jamaah nuju nyiapkeun diri ke mimiti salat Id dimulai. Anjeunna deui nyarioskeun yen petugas gabungan langsung nyelamatkeun kabeh korban ka rumah sakit kanggo meunangkeun penanganan leuwih lanjut. 2 korban maut santos sempet dirawat di rumah sakit. Pamirsa, cekap sakitu wae warta singkat anu tiasa didugikeun ku urang. Urang amit mundur, amit mungkur, parantos rengseng ngadugikeun warta Sunda. Hapunten anu kasuhun pilih aya basa nu teu luyu rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Audio Jungle.